Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Ngadenge pamajikan ngomong gitu Herman ge milu ngaliuk nempokeun eta barang. Sanes teteh. Duka naon atuh da? Kenging nimu. Naon eta kawas emas geuningan? Tanya. Laura teuing. Menang ti mana? Menang timu tadi tuh. Nah dicokot atuh. Sieun sia. Nu kitu mah cenah sok aya nu ngageugeuhna. Bawa eta teh barang horor ih. Sieun teteh mah. Alah, pirage emas atuh teteh. Sugan be bisa kajual isukan. Nyakeun atuh. Ari aya anu ngageugeuhna mah sugan bisa dimanfaatkeun. Cek dedeh bari seuri laun. Tika oge nganahakeun tapi nya kitu teh jawaban dedeh teh beda jeung jawaban samemehna ka Uju salakina. Tika ngan bati gogodeg bari nuluykeun hanca gawena. Mitra kaum dangu teu karasa wanci geus nyerelek ka peuting. Sora sato peuting mimiti karungu raeng di sarada patembalan. Sok kadang kala kadenge sora ajag leuweung melewung ti jauhna. Di jomantara bulan moncorong saeutik kasimbutan ku mega anu hideung aya oge sawareh baracakna bentang baranang nandakeun lamun peuting eta keur kaayaan cang-cangra cendekna moal aya pihujaneun. Dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Di tempat nu opatan tenda geus beres diwangun nya kitu durukan anu dijieun ku Uju oge geus huru ngagebur. Herman jeung Uju sariduru nyang hareup durukan. Sedengkeun Tika jeung Dedeh keur narumpi di jero tenda. Mitra kaum dangu bari siduru Uju jeung Herman ngaregot cai kopi. Dibarengan ku uplek ngawangkong ngalir ngindul sagala diceritakeun. Obrolan mah teu leupas tina carita-carita pangalaman maranehanana. Boh kisah cinta atawa kisah anu pikaseurieun nu kajadian dina mangsa baheula mangsa keur bubujangan keneh. Ujung-ujungna obrolan antukna ngabahas kana hiji barang anu bieu dibawa ku Dedeh teh. Enya menang mas di mana eta? Kawas jarum tapi gedenya ada disebut konde dah kurang panjang. Cek Herman ka Uju. Uju nguyup heula kopina saregot dua regot. Curuput kopi dregot bangun nikmat naker sanggeus kitu pok ngawalon. Nyaeta teuing ti mana Kang? Dedeh menang eta barang nuduhkeun oge basa tadi sore we jeung teu paruguh nuduhkeun oge.
Tunjuk wungkul. Herman laju ngareret ka tenda nu di jero. Nu aya Tika jeung Dedeh. Trila mehna malik deui ka Uju bari tuluy nyarita. Tapi akang oge jadi penasaran euy Ju. Sababna bet aya emas di leuweung. Urut saha kitu tah? Piraku urut zaman kerajaan baheula mah nya. Bener eta teh. Naon? Konde atau susu konde anu ieu di zaman baheula zaman putih-putih kerajaan teh geuningan. Kateuing atuh Kang. Nya lamun dipikir mah jika urut jalma anu ngadon munjung meureun. Cek Uju bari ditungtungan ku imut. Maneh mah akang nyarita kerajaan Pajajaran ngadon kanu munjung lompatna. Tapi buahnya nya. Nya Kang, bisa jadi eta emas teh lain sembarang emas, tapi emas pamunjungan. Nu tangtu aya nu ngageugeuhna Kang, aya nu ngageugeuhna. Cenah kitu oge tapi teuing bener teuing teu Kang. Wah, patut dicoba euy. Ju, kumaha Kang? Patut dicoba, sugan bae pijodoheun. Hayu atuh urang ilikan. Tapi kumaha ritualna teh apal Kang? Da meureun kudu aya kuncena meureun. Jeung rek di mana, rek di dieu atawa engke di imah. Di dieu mah asa keung euy. Hah? Di dieu mah asa keung. Tempatna kieu hara-haraeun. Hariwang tulus kumaha onam. Mending kewe di imah. Sakalian urang tatanya. Kanu bisa? Tembal Herman. Hawa beuki peuting, beuki nyalecep tiis. Gura-giru suluh ditambahan supaya seuneu teu nepi ka pareum. Reng saeta Herman jeung Uju guntreng deui ngawangkong ngaler ngidul bari ngopi. Sabut kitu Tika kaluar di tenda gek milu diuk ngariung hareupeun durukan. Bari ngadeangkeun leungeun anu karasa baal bakat katirisan. Dedeh geus sare Neng? Tanya Herman ka pamajikanana. Nya Kang. Tadi nama sempat ngawangkong heula, tapi tuluy dugsek we eta teh. Cenah rada teu ngadeunah awak. Walon Tika bari ngareret heula ka tenda. Har, pan tadi sore mah jag-jag belajag basa ngalasuluh teh. Uju salakina mairan. Nya kateuing atuh Ju. Jeung asup angin teh pamajikan maneh teh. Beungeutna oge milih sepak kitu. Duh kumaha tuh? Pan isukan marek menjelajah ka tempat nu lain urang teh Kang rek kacurug teh geuning Kang. Jadi barabe atuh lamun pamajikan geuring mah. Uju bari terus ngaleos ka jero tenda nempo nu jadi pamajikanana. Tika ngangkat tak-takna, maena oge bingung. Lamun Dedeh nepi ka geuring nya pasti rariweuh oge ka dituna. Ya mudah-mudahan mah teu katutuluyan. Sugan isukan oge cager. Cek Herman nenangkeun kaayaan, sangkan kabehan terjadi hariwang. Oh nyawa eta teh. Awakna rada hareeng euy teh. Uju bari ngurunyung deui kana hareup durukan. Nu seuneuna masih ngabebela. Geus kitu maranehna ngobrol deui. Ngarancang geusan isu krek indit kamana kapalebah mana. Mitra kaum dangu na atuh sabot keur uplek kitu. Awor jeung sora ngeresekna kalakai anu katabak angin. Hawar-hawar kadenge ku tiluan. Jiga-jiga aya sora anu ngawih. Sorana sora awewe kawih ngagelik semunandangan kasedih. Eta kawih sabenerna geus teu birek deui pikeun jalma anu nyaho mah.
hiji kawih Sunda anu kawilang tembang buhun, tapi di sagigireun eta sora tembang bet karasa aneh. Rei asa jadi maruringkak kana buluh punduk pangpangna ku hawar-hawarna bubuhan sorana asa jauh asa deukeut. Gentak Herman, Uju jeung Tika ngagarentak bari caruringak. Terus rurat reret kasabudereun eta patempatan. Bari nyeketkeun pangdengena, malah Uju mah dengdek we. Ret ka kenca, ret ka katuhu, kaayaan teh rayem-rayem, kasorot ku cahya bulan. Tah, jika aya sora nu ngawinya. Cek Herman sanggeus eces yen eta teh sora anu ngawi. Mehna miheulaan merebeja. Padahal duanana oge geus nyarahomeun. Ngan teu wani pok ngomong, "Nya Kang, kukuring oge kadenge." Duh asa kusaralieun teuing. Mana di tengah-tengah leuweung kieu atuh ieu teh. Bet kadenge aya nu ngawi. Da sahanya? Uju murangked Tika rungah ringeuh bari teu ngomong sakemek-kemek acan. Alah cilaka euy. Ieu kawih tembang buhun bangbung hideung. Tapi saha nu ngawina? Ke. Sorana. Hah? Sorana jiga ti arah tenda geuningan. Moal dedeh mah kitu. Kapan bieu teh geus sare lain? Ju. Tika bari jung cengkat tuluy gura-giru muru ka jero tenda. Nuduaan oge sarua naluturkeun. Mitra kaum dangu nya we. Barang ditempo ka jero tenda, sing horeng anu keur kakawihan teh Dedeh. Bari jeung kaayaan panon masih peureum sare. Kawas nu keur ngalindur, bari bibir terus neroweco kakawihan. Dedeh. Gugah geura deh. Ngalindur apa kumaha ieu? Cek Tika bari ngaguyah-guyah nu ngalindur sangkan geura hudang. Deh. Gugah geura hudang ieu. Ngalindur apa kumaha ieu teh? Cenahna deui bari nepakan pipi Dedeh. Tapi waleh Dedeh teu hudang-hudang. Ngadon tambah kekeleuweungan nembang bangbung hideung. Mireungeuh kaayaan anu samodel kitu antukna nu lainna oge milu ngaguguyah awakna. Komo Uju mah bari ruat reret jiga anu diteangan. Ret kana sirahna Uju sadar jeung apal rehna susuk emas anu dibawa ku Dedeh tadi sore. Tetela geus eueuh ti dinya. Da kamana? Naon nu kamana teh Ju? Ditanya kitu Uju tenembalan terus bae inyana ngalango kaluar tenda. Nah atuh anak gebeg teh. Uju ngagebeg. Barang ngalol kaluar tenda, sajorelat manehna nempo aya kalangkang ngabertak lumpat bari jeung eueuh sorana. Lumpatna teh eueuh soraan ngageuleuyeung. Kalangkang jiri melasa cepet jeung teh eces wujudna. Teu kadenge kurusak korosakna. Oh, itu Kang Herman. Uju noelan awak Herman. Naon Ju? Itu aya nu lumpat. Tuh, nyeles kana rungkun haur palebah ditu tuh. Jirimna jiga ronggeng awewe Kang, awewe. Mana Ju? Cek Herman bari lunga lengo. Nah atuh anak kes kitu teh cikikik teh. Dedeh. Keur kitu teh anak cikikik Dedeh anu tadina noroweco ngawih ngadak-ngadak robah jadi seri nyikikik. Seri anu tegenah pisan kadengena. Mata kukurayeun sing sawai anu ngadengena.
Mitra kaum dangu. Herman, Uju jeung Tika jadi silih pencerong. Terus saling tanya bangun heran. Pangpangna Uju anu cikeneh nejo jirim nyeronggeng nu lumpat hareupeunana. Nya geus pasti mehna beki guling gasahan bari jeung diancik ku rasa kamelang. Geus tegueh kana susuk emas anu dibawa ku Dedeh teh. Trilati harita gewat Tika ngaguyah-guyah deui Dedeh anu angger seserian cecileukeuteukan bari paromana angger peureum. Dedeh hudang gara ieu teh kumaha ieu teh? Istighfar. Kunaon atuh Dedeh teh? Hei, Dedeh. Kocapkeun Herman bangun kasieun jeung gemuk kahemeng tan wates wangenna. Pok mehna tumanya ka Uju. Aya naon atuh ieu teh Ju? Kunaon atuh Dedeh teh? Memeh ngawalon Uju ngaret heula kana beungeut Dedeh. Ret deui ka Herman jeung Tika bari pok nembalan. Kang Herman, katu teh Ika sadar teu? Lamun susuk emas heueuh anu jiga nyere teh geuning. Anu juga konde leutik anu dibawa ku Dedeh geus eueuh. Di bejaan kitu Herman jeung Tika asa kaingetan. Gewat ngararet buk Dedeh tuluy rurat ret ka sisi ka gigir. Neangan barang anu dimaksud nyawe. Susuk emas teh geus eueuh di dinya. Nya eueuh Ju. Emas nu kawas nyere teh. Ka mana nya? Herman malik mencrong deui ka Uju bari ngebrehkeun paroman anu baluweng. Aneh. Cek Tika nu sarua bingungna. Terila Uju mere isyarat ngantelkeun curug kana biwirna. Cikeneh basa uing ngelol keluar. Uing nanyo jiga aya penampakan Kang. Penampakan kumaha nyane Ju? Ulah sok nyingsieunan kitu atuh teu lucu ah. Cek Herman bari murengked. Demi Tika ngarepetkeun we awakna ka salakina. Montong nyingsieunan Ju. Pan urang ka dieu teh tujuanna rek liburan, rek refreshing. Sumpah teh, sumpah nyaan, sumpah Kang. Uing teu bohong. Si keneh basa kuring ngelol keluar ditemukan kudu ngaliwat jirimna eces ngan kaambe nyeuk bau bangke. Ngadenge kitu Herman jeung Tika silih reret. Hate jadi pacampur pagaliwota terbubuh antara diancikan ku rasa kaheran jeung rasa tagiwur pinuh ka keung. Cindekna maranehna nyaho kana tanggara tina ieu kajadian. Sabot keur kitu Herman jeung Uju kontan kageureuwahkeun ku ngoceakna Tika. Alatan Dedeh anu tadina peureum seuri teh ujug-ujug hudang ngojengkang sarta langsung nyekek kana beheungna. Kang, tulungan. Aduh, Dedeh nanaonan ieu teh istighfar Dedeh. Aduh, Kang. Bari nyekek kitu teh pok Dedeh nyarita. Panggalikeun leuwih ronggeng. Panggalikeun leuwih ronggeng lamun teu maraneh anu kudu milu asup ka jero leuwih. Aduh, Kang Herman, Uju tulungan ieu. Tulungan. Tika teterjelan hayang leupas tina cekekan. Letah ngelel sarta panon geus ngaburileng asarek saos-soseun peunggas ambekan. Cekekan Dedeh alabatan cekekan tanaga lalaki. Dedeh naon ieu teh? Hei istighfar. Tempo atuh eta teh Tika eta teh. Dudungan urang istighfar. Dedeh sok lesotkeun. Uju jeung Herman gewat nerulungan. Leungeun Dedeh anu meulit tina beheung Tika dibaratot make tanaga satakarna. Antukna di jero eta tenda pating gurubug pahibut adu dogol adu regeng pakuat-kuat ngaluarkeun tanagana. Mitra kaum dangu menang sawatara lila untung Herman cepat sadar.
anu tumiba ka diri Dedeh sabenerna lain ngalindur biasa, tapi memang aya pangaruh tinu sejen. Gewat mehna babacaan sabisa-bisa ayat naon wae anu sapalna digalantangkeun. Berkah lila kalilaan mah kaayaan Dedeh mimiti laler. Sekekan kana beheung tika antukna polonyon we leupas. Bluk Dedeh ngagoplek deui kawas tadi tika reng hapranjuk nyinglarkeun sesa pangaruh tina cekekan. Tah geuning lesot. Alhamdulillah, cek Herman bari ngusapan punduk nu jadi pamajikanana. Anu katingalina gegeeuman serta masih aya rasa soak bang baungeun tina eta kajadian. Song ku uju diasongan cai mineral leguk-leguk diinum kutika bangun hanang. Red maranehanana ngararet ka Dedeh anu geus ngalempreh sare deui kawas tadi. Mitra kaum dangu sanggeus sawatara lila kaayaan tika geus sabihari deui geus lancar deui ambekanana oge. Sanajan masih aya rasa peurih dina beheungna, sesa kuku Dedeh nu ngagaris basa keur nyengkek dirina pok mehna maksakeun ngomong. Aduh. Enjing mamening orang mulang. Balik Kang, balik ulah dituluykeun ngajalajah nepi ka curug teh. Abdi hariwang ningali kaayaan Dedeh. Katambah asa sarariun kieu ieu. Ceuk tika bari ngararet ka Dedeh anu ngagebra sare. Sedengkeun Herman jeung Uju ting harulang sakedapan. Meureun bingung ku pijawabeun. Dina hiji sisi paniatan hayang ngajalajah leleuweungan nepi ka curug geus buleut ti saanggalna keneh. Tapi di sisi lain oge ngarasa hariwang ku nempok kaayaan Dedeh anu keur ngalempreh tempes-empes. Bari jeung geus sepa beungeutna teh kawas nu eueuh getihan. Cahya bulan lain matak ngabeberah ngaudang waas. Tapi kawas negeskeun tetenjoan arinyana kabehan ngahirupkeun kalangkang dina implenganana asa aya nu keur ngaringkang boa lebah ti mana. Tapi sidik cepat lempeng keur ngajugjug ka lebah tenda maranehanana. Dina kaayaan kitu Herman jeung Uju terus baradami nimbang-nimbang itu ieuna antara terus ngajalajah nepi ka curug nu aya di tutugan gunung atawa mending balik wae. Sanggeus aya kasapukan antukna Herman nyarita ka pamajikanana. Nyatuh Neng, mending orang balik wae sukan mah, balik. Moal benar. Ku kajadian saperti kieu oge akang geus teu geunah hate. Lamun dituluykeun hariwang ka dituna. Sebab saha nu nyaho bakal aya kajadian naon deui. Demi tika anu diajak nyaritana teh teu mere walonan, mahna kalah tenget merhatikeun Dedeh anu keur ngalempreh tempes-empes. Merong malohok meh teu ngiceup di barung paroman pinuh ku rasa kabingung jeung kaheran. Lantaran nyampak Dedeh keur ngekeuweuk susuk emas teh. Red tika ngararet ka Herman, red deui ka Uju, anu diraret arunggeuk nganyakeun. Di barung hate anu tagiwur tika malik deui ka Dedeh ragamang ngaragamangkeun leungeuna terus ngepeskeun eta susuk emas tina nu keur dicekel ku Dedeh. Orokaya tetela pageuh eta susuk jiga raket pageuh kana dampal leungeun Dedeh nu kenca. Kawas dirapat ku lem aibon nepi ka didudut sakuatna tanaga oge kalah kabeak tanaga. Herman jeung Uju nyoba mantuan tapi nya kitu. Eta susuk emas teh napal kana kulit dampal leungeunna. Tetep teu bisa leupas terong red seutigetik acan. Kalah ka awak Dedeh we nu kabawa obah. Antukna Dedeh ngan ukur di pelong ku tiluanana. Sailala maranehanana teu aya nu lemek, teu aya nu nyarek, teu aya nu ngaromong sakemek-kemek acan. Di luhur sorot purnama punten. Di luhur sorot purnama ngahibaran mega sangra buana ku ngempraina matak betah sungkan mungkur ku endahna mawa bengras panggeter kana sanubari mungguh luhung pangawasa Gusti. Gagak ngelak incuing manting panggeuingna sepi jempling. Teu karasa wancing gagayuh kasubuhnakeun. Berkah brai weh panon Dedeh teh beunta. Rucang riceung sakedeung kawas nu kakarak hudang sare. Deh, geus eling? Hah? Dedeh teu ngajawab kalah ngabige. Keun we antep laju. Meh sadar heula. Tong diganggukeun. Sugan lila-lila mah karumpul deui pangajianana. Cek Herman.
orang sare saja mewang gantian ya awak kudu diistirahatkeun heula kusabab isu kapanan rek terus mulang orang teh. Nya Kang. Cek Tika sok nengeuleuh geura bobo jik ke sajam kahareupna bagian ujungnya geus kitu bagian akang urang kudu sare heula memeh isuk balik kapan lampahan teh lain lampahan deket-deket cek Herman kalayan Daria. Mitra kaum dangu gancangna carita kira-kira wanci haneut moyan sanggeus sarapan jeung ngaropi tiluanana gewat meresan tendana sakabeh peralatan gura-giru diasupkeun kana rangsel atawa keril supaya gancang-gancang buru balik sakabehana pak-pikpak saribuk tapi aya saurang anu teu milu barang gawe nyaeta Dedeh mehna keur diuk anteng deket tangkal harendong bari leungeuna angger ngekeuweuk pageuh susuk emas teh. Herman Tika jeung ujungan bati nyerangkeun bari gogodeg asa ku aneh kana tingkah Dedeh dina mangsa harita. Pikiranna mah memang masih sadar ngan dina tingkah jeung sorot panonna anu geus jadi beda teh. Mitra kaum dangu rengse mereskeun sagalana anu opatan kebat arindit ti eta patempatan. Lalempang nyorang jalan anu kungsi kalewatan basa maranehanana daratang naratas mapai-mapai jalan satapak anu pungkal pengkol bari nanjak mudun matak cape kanu nyorangna tapi parandene kitu teu ngarasa wegah bubuhan hayang buru-buru kaluar teh eta leuweung hayang geura anjog ka lembur nu aya di sisi jalan gede nya di dinya pisan mobil Herman dititipkeunana ka RT nu aya di lembur eta. Tapi samemeh nepi mehna kudu ngalewatan heula leuweung nu terus berasna ka tungtung lembur katapang rengse lembur katapang kakarak anjog ka lembur Cipatik nya lembur eta pisan nempel ka sisi jalan raya mah. Mitra kaum dangu kamari teh basa ngajugjug kanu dituju kusabab jalan ka lembur katapang mah ruksak jeung aya jambatan anu urug cenah cek Pak RT antukna Herman sapara kanca lempang suku. Mitra kaum dangu saparat jalan bari nungtun Dedeh uju toleh mapadonan ngelingan Dedeh sangkan micen eta susuk anu keur dikekeuweukna. Deh mending picen eta mas teh bahaya bisa mamalahna. Dikitukeun paroman Dedeh langsung robah buringas ret ngareret molotot kanu jadi salakina ujung ngageter kusurut panon kusorot panon anu matak ngeundeurkeun kana jantung
Ngan sawatar detik teta paromana robah deui jadi biasa. Belanya imut sarta tuluy nembalan. Tong hariwang atuh Kang. Mulai naon moal piraku nu kieu ngan teu pira nu kieu ah. Duh, deh ulah sok nekat jeung nyepelekeun hal teu sapira kitu. Keur penting eta teh. Rek di alat teh mun hese pageun apel. Eta barang lain barang biasa tapi Tenang atuh, tenang. Moal enak naon dijamin 100% moal. duh. Uju batiku macerek teh bisa kukumaha deui. Lamun dipaksa-paksa hariwang jadi kalah tuluy pasea ka dituna. Ya geus lah kumangke we, nu penting buru-buru ini tieu leuweung. Cek pikir Uju dina jero hatena. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupo manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.